Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu warahmatullahi wabarakatuh wa thayyibatul azimatu wa tahiyyatu wa kullu khairi minallahi ta'ala alladzi la tuhsa biadadiha wa sifatiha wa dzatiha wa kamaliha wa jamaliha wa jalaliha ala habibina wa syafiina wa zuhrina wa qurrata ayunina wa maulana wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi yang tamaksudi waribuka matlubi al-dini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbana abda bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin. Dina kesempatan ayeuna urang sasarengan ngalenyepan sakumaha biasa bertafakur. Mugia aya widi ti Gusti Allah palih dieuna aya wasilah karomah para guru agung, para wali Allah, oge maunahna para alim ulama, kuye tapakur, kuye ngalenyepan, kuye cariosan sing janten kasayan zahir batin dunya rawuh akhirat, wabil khusus kangge sim kuring atuh manawi kangge kasadayana. Aya di pangjarahan sok aya ditulis di luhurna teuningan eyang sembah dalam Raden juga teh. Sok aya kecap eyang, kecap sembah dalam jeung Raden. Naon atuh eyang teh? Eyang teh bubuhan di latar Pasundan, lamun di Arab mah syekh guru besar eyang. Eyang teh syekh atanapi guru besar. Ngan kapalih dieuna eta kecap eyang teh sok disalah artikeun, sok disalah gunakeun ku jalmi-jalmi anu teu pati nyaho kana ilmu, teu pati nyaho kana tata krama, teu pati nyaho kana ajen bahasa. Dipikeun katuduh eta lapad eyang teh kana tangkal kai, kana batu gede gitu tah nya. Jadi artina eyang nu sebenarnya mah nyata syekh alias guru besar. Matakning kapalih dieuna kuaspadana para alim ulama di tahun kirang langkung lah nya. Kapalih di tahun 40 tahun 50 aya kecap mama tuh menya tangkal kai dek disebut mama. Menya batu gede dek disebut mama pan teu ngeunaheun tuh. Jadi lapad eyang eta digentos ku kecap mama supados jelema-jelema anu nyelewengkeun kirang merenah ku bahasana nyurupkeun eta mama kana batu jeung tangkal kai atawa kandung ngageuguh paribasa dina tangkal kai dina batu dinu hieum-hieum anu gageuguh disebut eyang we. Pan moal mungkin kitunya mama takokak moal mungkin tuh. Jadi eyang teh syekh guru besar. Satusna tidinya aya sembah. Sok neulah we disebut teh embah. Naon ari sembah teh? Nu ngaranna sembah teh nyaeta jalmi anu tos tiasa sanyataning nyembah ka Gusti Allah, tos kenging taufik hidayah total tiasa jeung terang cara nyembah ka Gusti Allah. Urang mah teu bisa disebut sembah atau embah. Paling oge ku anak incu mun orang tatar urang-urang wetan mah itu disebut embah teh. Bubuhan beuleunan geus incu. Disebut embah teh ku incu beuleunan. Ku budak murah pedah urang geus kolot embah we. Arti sembah nu sabenerna mah nyaeta jelema anu geus bisa nyembah ka Allah hartina jelema anu nyembahna henteu bari ngarenyohan
anu muntang henteu bari meurepan, anu nyembah teu bari ngarenyohan. Ai urang mah nyembah ka Gusti Allah teh bari ngarenyohan keneh. Ai urang mah muntang teh ka Gusti Allah teh bari meurepan keneh. Naon buktina? Perintah Allah digugu ningan. Naon rupa nu dicaram ku Gusti Allah ge masih keneh beuki keneh tah nu kitu teh ngaranna muntang bari meurepan, nyembah bari ngarenyohan. Tanu ngaranna sembah mah tos total we. Jadi murni ibadah nate wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Eta. Naon atuh dina bahasa Arab sembah atau embah teh al-abid. Pandingan ari wali mah loba gelarna teh ningan ciga Syekh Ali Albuni, Syekh Abil Abbas Ahmad bin Ali Buni. Pan dia harus patengan al-alim, al-alamah, wasyahir, wal-kabir, wal-fadil, wa muhaqqiq. Al-arif wal alim bil millah wal amil bi amrillah wal arif bidatillah tuh coba. Jadi sembah di dieu teh dina bahasa Arab al abid jelema anu tos total dokir batina jadi hamba Allah. Ai urang mah makhluk Allah nu keur diajar naratas sinareng naretes ibadah ka Gusti Allah. Ngahambakeun diri ka Gusti Allah. Tah anu namina embah atanapi sembah mah tos total jadi hamba Allah. Terus kan kita dalam naon dalam teh cenah nu ngaranna dalam teh jero ilmuna, mumpuni ilmuna, luhur ilmuna, jembar panalarna, weruh saduning winara. Hartina dalam teh lain wungkul ngarti karena ilmu agama, tapi bidang-bidang anu lain oge henteu kagok gitu. Mata disebutna oge sunan, asal kata tina susuhunan. Leungitkeun engangna hiji jadi suhunan, leungitkeun deui suna jadi sunan tuh. Ari suhunan pan nyuhan. Sedangkan anu handapkeun suhunan teh aya barang nu mahal, aya barang nu murah, aya nu meunang kes, aya nu meunang irit, kaiuhan aman teu kapanasan teu kahujanan anu di jero teh tanu ngaranna sunan atawa suhunan atanapi susuhunan teh sesepuh anu bisa ngauban nyuhan sakumna rengkak paripola tindak tandukna jelema sadayana kapernahkeun, sadayana katuturusan. Ya. Sadayana teh tiasa kapernahkeun, henteu kadupak, henteu kasepak, alias sadayana dituturusan kulaku nu saestu. Sadayana dipernahkeun dicontohan make dadasar lampah anu merenah bari nyata. Ta eta namina dalem, janten dalem teh jalmi anu mumpuni ilmu agamana utamina sareng dina widang-widang anu sanes oge henteu kagok, henteu setengah-setengah. Contohna para wali, wali songo, wali teh seueur kitu nya. Wali songo tah mumpuni sagala rupa urusan agama jeung nagara katangkes ku aranjeunna. Sagala rupi widang teh eta ngaranna dalem. Sunan tu pan seueur, susuhunan. Suhunan ben kumaha pan siga tadi diundingakeun barang nu aya di hanapeunana teu kapanasan, teu kahujanan, henteu ruksak kusabab aya suhunan anu mungkeut anu nepikeun ka jadi papaes. Alusna kenteng kusabab aya suhunanana, alusna imah kusabab aya suhunanana. Tuduh wae kana sunan. Sunan teh naon? Berenang jalmi anu rengkak paripolah tindak tanduk ucap jeung lampahna tos ngacu karena hadis, aya hadis naon berenang rengkak paripolah tindak tanduk ucap lampahna Kanjeng Nabi Muhammad SAW tos dumasar kadinya secara lahirna, secara batina disebut we sunan. Belah dieuna dalem. Terus aya kecap Raden. Benten Raden kapalih dieunnakeun mah namina Raden teh jami biasa. Ya masa pamandak sim kuring we nya punten ya bilih anu benten ya ulah janten raheut manah kitu. Namina Raden teh jami biasa ngan panginten gaduh padamelan
di zaman harita, di zaman kerurit, zaman masih kene bangsa dengan aya kene di bumi Nusantara ieu janten tukang nganter-nganterkeun surat, janten pada administrasi di perkantoran Hindia Belanda, janten guru, janten Raden we disebatna di dinya teh. Raden upami aya dina embel-embel sapertos jalmi ahli ibadah, Raden di dinya teh hartosna eta Raden teh nya saperti dalam deui gitu. Saperti dalam deui. Jalmi anu terang di pasian uninga seluk-beluk hiji daerah. Jalmi anu dipaparinan uninga kamanfaatan jeung kamadaratan anu aya di ieu alam. Rahyang, rakean, tah eta Raden. Jalmi anu uninga lain wungkul alam dohir tapi alam batin, alam samar taraden eta mah uninga. Misalkan aya bangsa jin anu ngaranjah ngaganggu bangsa manusia taraden pada melanana nu mereskeunana. Aya bangsa manusia anu tindak tandukna rada temerna ngaganggu kana teman bangsa jin taraden nu meresanana. Cap Raden teh Raden teh wali-wali keneh atuh. Nya. Janten dina ieu oge sapertosna kieu lah nya munamina eyang sembah dalem Raden eta apal kana acining acina agama. Timimiti sora na agama, rupa na agama, rasa na agama, sari na agama, pati na agama, jati na agama, nunamina eyang sembah dalam sinareng Raden teh tah terus dikersakeun kenging topek hidayah nepikeun ka jeung aci-aci na dina hiji perkara teh khususna dina widang agama. Contohna kieu utama nama asal muasal nama rahmat Allah. Rahmat Allah lungsur ka Kangjeng Nabi ngawujud ngaranna namrak ngaranna janten mukjizat atanapi syafaat. Mukjizat sareng syafaat. Mukjizat jeung syafaat Kangjeng Nabi lungsur ka para wali janten karomat. Karomat para wali lungsur ka para alim ulama janten maunah. Tina rahmat, tina mujizat, sareng syafaat, tina karomat jeung maunah ngancik atanapi euntreuk kana sato janten mawat. Seperti dina kitab Jami'us Shogir daikatul abyadu barakatun cenah. Domba bodas mah berkah, hayam bodas mah berkah. Soalna naon dina hayam bodas aya palakiah paranti nangkal sihir. Tinggal dina kitab Jami'us Shogir. Ras dina ucing ta euntreuk kana sato jadi mawat. Hartosna mawa watek alus ka jelema anu dekeutna. Misalkan nah ti saprak ucing ngangkut ucing eta lumayan je rezeki teh. Alhamdulillah karasa bedana tuh. Rahmat Allah nu ngawujud jadi mujizat sareng syafaat belah dieuna jadi karomat di para wali palih dieuna janten maunah di para alim ulama nepikeun ka ngancik dina ucing, dina sato, dina hayam jadi mawa watek alus ka jelema anu hirup di sabudeunana. Untreuk kana barang jadi manuat. Aduh ieu batu ali pamasihan ti mama aya jelema dipacok oray teh. Nah ieu teh disimpen teh nyedot teh peurah oray teh kasedot ta eta manuat ngaranna. Pun entrepna kana barang ujung-ujungna mah ti luhurna mah kitu-kitu kan sok insyaallah make tauhid mah ngicok menepikeun ka sia tong ngingu batu ali cenah besi musyrik moal musik asal make ilmu we. Moal make musik asal make ilmu we gagalurna nu bieu, urutanana nu bieu. Nya. Jadi manuat lamun ngancik kana barang ujung-ujungna mah kita nu tadi ti pertama lamun ngancik dina satu jadi mawat. Jelasnya panginten ieu mah ngobrol we tambah urang ngobrol kaditu ka dieu di judulan siga ge hapunten kirang sinareng langkungna punten bilih aya benten pamenak benten pamanggih sareng sim kuring
ulah janten kaawonan panganten ngacona nyuhunkeun dihapunten we kasadayana mugi sing ulah mata kajantenkeun madarat kangge diri sim kuring atuh palih dituna ulah nepikeun ka nyasarkeun batur sing dihampura ku Gusti Allah. Pami teh mah aya sakedak-sakedikeun anu rada meusan rada merenah jeung hiji perkara anu sanyana mugia heulaanan sing mangpaat kangge sim kuring atuh manawi kangge kasadayana. Atur punten sakali deui sakitu nu kabeh hatur subhanaka allahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.